Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di sarang channel Sang Fajar TV. Dina poe ieu simkuring sejak survei eta ke daerah Rancakalong, tepatna di Lembur Pangadegan, jalan anu bade ka tempat anu bade tuju sapertos katawis dina layar HP layar ranjeun. Ya, lumayan jalan rada awan. Bagi letak atau di lokasi makam yang Pangadegan di puncak di pasir. Waktu gilang pajajaran, waktu gilang sang niskala, baheula sabale gandrung sasunda, sasiliwangi gemah ripa kertamti Raden. Segala gati bongana pahiri-hiri parebut di payung pangtung, pagirang-girang tampian calik girang gede ajang. Warahmatullahi wabarakatuh. Poe simkuring pada survei ke makam Pangadegan, lokasinya di Rancakalong. Alhamdulillah aya pituduh di orang setempat margi tetela di tempatan seueur makam keramat terusna urang salaku generasi penerus, salaku anak anu soleh kedah kadongkapan. Ya kurang pepentunan kumelendang jengkalang kang baheula sapajajaran saprabu sabale gandrung gantung kasunatan dampur urang mindang jemplangan ngejemplang jempingkeun diri Raden ulah reka paderangan lungalingkung Tempur di komplek makom Pangadegan katawis aya sababaraha hiji ciren tanapi makom malihan katawis di tiap makom aya hanjuang beureum. Kalianti di lebet bangunan di pertama kali lebet tes katawis beberapa makom tah di bangunan iya anu numutkeun beja di pituduh jalan makomna yang Pangadegan. Alhamdulillah duduk ke lokasi. Rengukeun tuh sang kakala pajajaran Yang saya kapihatur simpuring sapara kanca parantos ngadeuheus ka yang Pangadegan. Margi waktu santen ge segala rupi
anu jantan pamaksadan nyaeta ngadeus ngadoakeun ka khususna para kasepuhan anu aya di ieu wewengkon parantos rengse simkuring sapara kanca amit mundur uih di ka Sumedang. Tur nuhun kade ulah hilap subscribe channel Sang Fajar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.